Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ngalajengkeun ngalogat kitab Al-Hikam halaman 73. Nikmatani makharaja. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Nikmatani ari dua nikmat makharaja eta teu kaluar naon maujudun perkara anu aya ari harfiah nama anu diayakeun tapi aya nu nyebatkeun cenah maujud teh tos we nu aya we cenah kitu. Anu huma tina nikmatani ai huma tegesna ari nikmatani amatani eta anu umum kadua-duana likuli maujudin ka setiap anu maujud. Wala buda sareng mesti likuli mukawanin pikeun setiap mukawan anu diayakeun. Ai maujud ditegasna nu maujud an minhum anu wujud minhuma tina nikmatani. Ai huma tegasna ari nikmatani lazimatani eta anu misti kadua-duana likuli maujudin pikeun setiap anu wujud. Layan paku tegasna henteu pecat teu pisah anu huma tina nikmatani naon maujudun perkara anu wujud minal maujudati tina penang-penang perkara anu wujud. Nikmatul ijadi tegasna nikmat ijad, nikmat buktina ijad, wa nikmatul imdadi tegasna nikmat buktina imdad pertolongan. Al idopatu ari idopat lil bayani eta idopat lil bayan. Pihima dina nikmat ijad imdad. Pakulu maujudin maka ari setiap anu wujud pidatihi dina zatna kul makdumun eta anu eueuh mutalasin anu leungit. Fanikmatul ijadi maka ari nikmat buktina ijad diayakeun azalat eta ngaleungitkeun nikmat anhu tina kulu maujud al adama sabiqo kana eueuh anu ti heula. Pasoro maka jadi adam sabik maujudan eta anu aya. Walau ladzalika jeung lamun teu ari nikmatul ari itu nikmatul ijad eta aya lam yazal mangka teureun-eureun kul makduman eta eueuh. Wal makdumu sareng ari perkara anu makdum nu eueuh laisa eta lain makdum bisain eta naon-naon. Wala makana jeung samang-samang sabukti naon dawam wujudihi dawam tetep wujudna kul yahtaju eta mika butuh dawam ila imdadin kana pertulungan ilahiyin anu bangsa pangkapangeranan anu bangsa pangeran yak tadi anu ngamistikeun imdad baqo asuratihi kana tumetep rupana kul wahai kalihi sareng bentukna kul. Amada mangka nulungan Allahu kana kul bijal bil manafi'i kunarikna pirang-pirang manfaat lahu pikeun kul. Wadab ilmadori sareng nolakna pirang-pirang kamadaratan anhu tina kul. Fanikmatul ijadi mangka ari nikmat ijad azalat eta ngaleungitkeun nikmatul ijad nikmat buktina diayakeun al adama sabiqo kana eueuh anu ti heula. Wa nikmatul imdadi sareng ari nikmat imdad pertulungan azalat eta ngaleungitkeun imdad al adama lahiqo kana eueuh anu nyusul. Wa abdalat sareng ngagantikeun imdad hu kana adam malahik bistimraril wujudi kunarima tetepna dina aya. Falaula nikmatul ijad
kalamun teu aya ari nikmat ijad eta maujud lam yakhruj tah moal kaluar naon sayun hiji perkara minal adami tina adam ilal wujudi kana wujud walam yazal sareng teu eureun-eureun syai madu manetan eueuh walau la nikmatul imdadi sareng lamun teu aya ari nikmat ijad lam yatimma eta moal sampurna naon wujudun wujud lima wujudin pikeun perkara nu aya walam yasihha sareng teu sah naon baqau maujudin tetepna anu aya bal yahtalu balik tanarima cacat bako fi aqrabi muddatin dina pangdeukeutna mangsa wayad mahilu sareng nalima lebur maujud koma wala parko sareng teu aya bedana eta tetep bihada dina ieu bako bayanal mukawwanat diantarana perkara nu aya al ulwiyati anu bangsa luhur wasupliyati sareng anu bangsa handap sumadakaro tras nyarioskeun musannif juz'ian kana juz'i bagian min juz'iyati tilkal kulliyati tina pirang-pirang bagian itu bangsa kulli Pakola teras ngadauh musannif an ama alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad an ama mapari nikmat Allah alaika ka anjeun ayyuhal insanu he manusia awalan dina awalna dina mimitina bil ijadi ku ijad diayakeun wasanian jeung mapari nikmat dina nu kadua bitawalil imdadi ku tuluy-tuluyna pertulungan faida alima tah di mana-mana uning sahal abdu seorang hamba anabtida wujudihi kana saestuna kawitan wujudna abdu minallah eta ti Allah wa dawama wujudi sareng tetep ayana abdu kadzalika eta nya kitu deui minallah alima tah bakal tah uninga abdu anafaqatahu kana saestuna butuhna abdu ka Allah sunna datiyatun ing tanu bangsa zat wa nau sareng saestuna abdu laginan eta teh aya kasugihan eta tetep lahu pikeun abdu an maulahu cul pangti pangerana abdu liptikorihi karana narima butuhna abdu ba'da wujudihi kadina sabada wujudna abdu fi kulli waqtin dina saban-saban waktu ilal imdadati kana pirang-pirang pertulungan summa hadhil imdadatu tuluy ari ieu pirang-pirang pertulungan al mutawalliyatun tuluy-tuluy alaihi ka abdu minha etap tina hadihi mari perkara yakun wanu bukti makutan eta nu dialap kakuatan disabihi pikeun jasadna abdu takum wanu ngadeg bihiku sabab kut naon buniyatuhu adegan awakna abdu kal akwati sareng sapertikeun kadaharan anu dialap kekuatan seperti kadaharan anu dialap kekuatan wa mina sareng eta teptina saperina imdad ma ari perkara yakun wanu bukti makutan eta anu dialap kekuatan lima nahu pikeun maknana abdu waruhihi sareng tegesna ruhna abdu kal imani sapertikeun iman wal ulumi sareng pirang-pirang ilmu wal ma'arif sareng pirang-pirang kamarifatan
Painal insana maka saestuna manusia sayani eta aya dua perkara ruhun tegasna ruh wa jasadun sareng jasad. Wal imdadul awalu sareng ari imdad nu awal amun eta nu umum lil mukminina ka jalma mukmin kabeh wal kafirina sareng jalma kafir kabeh ka nikmat li ijadi seperti nikmat ijad. Wasani sareng anu kadua teman nama yakunu kutan lima nahu eta khosun eta anu tangtu lil bil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin. Tsumma dzakara telas nyarioskeun musannif makana perkara huwa anu ari kana tijati eta saperti nganatijah 5 pikeun perkara taqaddama nu muslimati lama biqali kudawahan musannif lapad faqatu kala kadatiyatun walau alam.